Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patapang nanggo deui tiasa sesarengan deui sok sanaos mung dicoman tarang langkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng nu katuntah dina dinten kamari jejerna danar karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu kagenep. Mudah-mudahan ku aya acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangabarah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sapada yang kalong tinggal waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng kadang wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Waktu isuk-isuk pemajikanana danar nyaetana Alia masih kene encan hudang sarena mani genah tu maninah nekeranan sedengkeun danar anu geus masak itu jeung ieuna. Danar anu ningali pemajikan anak encan kene hudang harita ngetrokan kada ka kamarna. Alia 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 sababaraha kali digedor masih kene encan hudang. Sabenerna Alia ti tadi we geus hudang. Ngan pedah masih kene morongkol we. Apal danar sholat subuh, apal danar masak keprak-keprak, apal danar anu nyeun susu jang budak. Astagfirullahaladzim. Alia cek danar harita rada tarik kageroran. Alia anu mugakeun panto. Kunaon sih kegeroan wae suki-suki keneh? Alia cik atuh mikir Alia teu boga anak. Nya boga anak emang kunaon? Masalah? Lain ku masalah kitu si Alia. Akang rek irit gawe. Init gawe tinggal init gawe atuh kunaon? Sarua urang oge rek nangan duit. Cek Alia harita. Alia cek danar harita bari mugakeun panto. Kamu rek ka mana? Urusan abi rek idit ka mana-mana nama. Wijing tanda segala rupa. Emang rek jamin. Cek Alia. Astagfirullahaladzim Alia. Terus Ainun kumaha? Ainun kumaha? Kan Ainun teh anak akang. Akang anu kudu tanggung jawab dina segala rupana. Astagfirullahaladzim Alia. Kang Danar, ingatkan omongan Alia Puting. Urang anu sakedeung geus bakal papisah. Geus lain jadi salaki jeung pamajikan deui. Danar anu molohok we. Dina hatena hayang ngagablog we ta ka Alia tapi teu wasa. Lain ku masalah manehna kumaha-kumaha. Memang geus nyata kesalahanan. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Ya Allah, kunaon abi gaduh istri tepet kieu geuningan. Aya naon salaresna. Di kamari-kamari Alia pasrah kada sagala rupana. Tapi kunaon ayeuna jadi ngalunya kawas kieu. Aya naon masalahna. Cek danar harita. Alia. Emang Alia rek ka mana? Teu kudu tatanya, Kang. Rek ka mana nama? Sakedeung deui ge urang geus bakal papisah. Alia teh kan geus meta cerai. Lain ku masalah cerai jeung teu Alia. Alia teh hiji indung. Samemeh urang papisah. Cik atuh urus-urus heula atuh. Urus-urus naon? Alia,
Da teu inget ka Ainun. Ainun teh anak Alia. Nya Alia oge teu ngaleungitkeun. Apa anu langkung anu lebih tanggung jawab teh kana jadi bapana. Nya sok we urus ku bapana. Emang naon make jeung kudu urusanana jeung Alia? Astagfirullahaladzim Alia. Jaga ucapan kamu Alia. Doraka kamu teh kauna jadi anak kos gitu mah. Alah. Doraka. Yeuh, Kang. Alia dipihukum ku Akang sadila 1,5 tahun. Mana? Alia. Geus ulama ngomongkeun masalah pihukum. Di awal Akang geus ngomong. Akang geus ngomong rumah tangga jeung Akang geus pasti bakal kieu. Alia sorangan kapan anu maksa-maksa Akang kudu kawin jeung Alia. Kunaon make jeung daek? Danar harita teu ngomong. Ditanya kunaon make jeung daek, jelas atuh. Sanajan manahanana geus mere peringetan ka Alia. Lantaran Danar teh memang bogoh ka Alia. Alia. Akang daek ka Alia. Memang Akang bogoh ka Alia. Ngaku. Nya geus lamun kitu mah teh kudu dimasalahkeun. Ayeuna Ayelia anu rek minta cerai ka Akang. Nah make jeung dipersulit. Akang teu mempersulit. Lamun Alia minta cerai ka Akang, ku Akang dijabana rek cerai. Teu naon. Tapi hiji Alia. Alia ayeuna sing inget boga anak. Ulah kahalangan ku perceraian. Alah. Anak-anak Akang. Akang kan hayang boga anak teh ti Alia. Memang. Akang hayang boga anak. Sararea jalma nu rumah tangga pasti ngaharepkeun teh jadi anak. Nah Alia teu hayang. Mikir. Boga anak teh geuningan kenyataan geus kieu. Alia kadungsang-dungsang. Alia sangsara. Si Ainun ayeuna anak Akang. Di parabanaon. Alia. Asal jalma sabar. Daek usaha. Daek banting tulang jeung keluarga insyaallah. Allah bakal maparin rezeki. Rizki mun urang ke Bareto we atuh. Geus Dina ge Alia gara kinit. Ceuk Alia harita bari nutupkeun panto. Danar anu nangtung mancuh dina tangtunganana neuteub seukeut kana panto nu ditutupkeun. Hatena ngacerit kana Maha Kawasa. Teu nyangka manahanana pamajikan anu ti heula bogoh nyosok ka dirina. Bela-belaan itu jeung ieuna hayang dikawinkeun ka dirina. Tapi ayeuna kanyataanana lain. Mana janji nu ti heula? Bener-bener Danar teu bisa mikiran kunaon pamajikanana ayeuna bisa robah. Leos atau Danar harita ngaleos. Terus saterusna nyampeurkeun ka anakna. Anu mana anakna teh harita nu keur nyepeng susu we. Bangun eueuh karingrang, eueuh kasedih, eueuh naon. Tapi pas disampeurkeun ku Danar eta budak teh neuteub seukeut. Alia. Tega anjeun kana jadi anak anjeun sorangan. Darah daging anjeun sorangan. Ainun. Hampura bapak Ainun. Cek Danar harita nu nyuuh. Karena suku budak anu keur acung-acungan. Budak teh siga nu ngarti sukuna dieureunkeun tina acung-acunganana. Susu nu keur kenyot oge dilepehkeun harita neuteub seukeut kana jadi bapana nu keur nyegruk ceurik. Danar harita ningali jamna anu geus jam 7. Alia. Bener-bener anjeun. Tapi tidak naon. Memang ieu anak Akang. Kayang Akang. Permata Akang. Ainun. Ayo. Urang neangan rezeki deui Ainun. Cek Danar harita. Ainun dirawu nu saterusna ditaplokkeun deui gep nyepeng jingjingan
anu biasa dieusi ku pakaian-pakaian Ainun jeung susu sajabahna. Danar geus teu ningali deui ka imah ka kamar. Geus kebiasaan hirup paduduaan jeung Ainun. Sabab pamajikanana Alia anu sering ngiles leungit teuing ka mana ini. Motor butut anu disadiakeun untungna teh sajroning mamawa Ainun teh eta motor teh sigah anu mere respon ka Danar. Dak rumadak alus disaprak di bengkel harita teu pernah mogok teu pernah itu jeung ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya Allah abdi sing paparin rezeki kanggo kahirupan anak abdi jeung abdi sadayana ya Allah. Mudah-mudahan Ainun Aila oge Alia istri abdi sing dipaparin jalan anu memang lempeng ya Allah. Geus puguh kitu mal motor diselah durutut sedengkeun Alia anu mukakeun panto noong tina erang-erang kaca harita nyunggingkeun bibirna. Karasa kumaha tah urus budak sorangan. Rek dibawa ka mana cenah budak koyak kieu? Cek Alia harita bari balik deui teu paduli amat, sabodo amat, rek hirup rek paeh rek itu jeung ieu. Teu mikiran. Alia anu geus kalimpudan ku hawa nafsuna. Sanggeus papanggih jeung toyo anu diismeun terus-terusan diwoh-wohi ku harta jeung banda. Alia anu geus teu kekurangan deui duit. Alia anu geus teu mikirkeun kaler jeung kidulna, teu mikirkeun semaheunana anu sok biasana rajin manehanana. Nuturkeun nu jadi salaki ibadah, tapi ayeuna les we. Bororaah inget kana ibadah. Nu dipika inget teh kasenangan jeung kasenangan, duit jeung duit we. Alia nu antukna nelpon kana jadi lalaki na nyatana toyo. Urut sababaraha waktu toyo oge datang harita. Teu kaluar tina mobil seperti biasa. Alia justru anu lompat naik kana mobil. Geuleung mobil eta maju. Warga-warga dirinya anu geus ngarasa kesel we ka Alia harita. Hayang ngusir hayang itu jeung ieu. Tapi da Alia teh lain ngontrak. Pamajikanana Danar ngan anu disalahkeun ku warga teh Danar. Kunaon Danar teu tegas, kunaon Danar ngantep kana jadi pamajikanana. Kalah ka Danar ngelehan mawa anu jadi anakna. Sararea warga didinya ge geus pangkarunyakeun ka Danar. Sanajan nyalahkeun oge lain hartina nyalahkeun pedah kitu kieu. Nyalahkeun teh henteu tegas. Aya nu nyebutkeun lain paehan metuman, aya nu nyebutkeun lain cerai we kurang ajar. Geus parupa we ngaran-ngaran warga. Sararea ge memang keuheuleuan ka Alia sageus boga kalakuan anu kawas kitu. Danar anu init harita dibarengan kudu jadi anakna sajroning dina motor Danar harita beus we ku Cipanon. Manehna ngabayangkeun Ainun anu jadi anakna geus gedena bakal kumaha. Pet bapana we ayeuna sakitu sangsarana. Tapi Danar sanajan kumaha oge Danar tara leupas tina ibadah ngadua kana pangeran. Inget kana papatah nu jadi indung jeung bapana. Ulah arek ningalkeun hak jeung kewajiban ka Allah kajeun teuing dina kaayaan kumaha oge. Justru Allah mika cinta ka jalma anu kaayaanana susah tapi tetep ibadah ka dirina. Teu miceun jatah jang ibadah, nyisihkeun waktu bari usaha. Ingat kadinya Danar harita macakeun sholawat istighfar jeung sajabana we sajroning leumpang dina motor teh. Tapi dah heueuh kejan kumaha gana manusia aya we gangguan jeung itu jeung ieu. Danar nu antukna setengah jam perjalanan ka Gede Bage ka salah sahiji proyek anu mana eta proyek teh merupakeun proyek perumahan di Gede Bage. Danar ge geus nepi disambut ku babaturan-baturanana bari ngahareureuyan ka anakna Danar nu mere itu mere ieu heuh da can bisa dahar atuh. Tapi alhamdulillah dina poe eta Danar katingali lingsig
hatena geus teguh lamun teh mah kudu cerai jeung nu jadi pamajikan anak Danar geus teu bakal naon teh geus moal arek ngarasula tarima kana takdir naon anu bakal tumiba samemeh gawe Danar teh aya waktu deui setengah jam pikeun istirahat tatarina oge biasa teh sok kurang 5 menit kurang 10 menit ngan kulantaran di imah keur cekcok jeung jadi pamajikan isu keneh jadi Danar teh buru-buru init lantaran mung nepi ka katutuluy Gek Danar diuk harita dina tembok anu encan di plester. Alia di papangku. Alia katingani mani gumira na keranan ajret-ajretan segala rupa lamun teh mah geus bisa leumpang geus bisa nangtung ngan encan we aliaman. Kakara bisa nyangigir we bari sula seuri blengah-blengeh. Alia anu bodas menyacas bersih panon maneh biru na keranan. Gurat-gurat kagelisan Alia teh memang geus katingali ngan pedah heueuh ku polos budak sagede kitu teh biasana sok dirarangkenan kudu jadi kolot teh nu boga mah diwi antingan kadang-kadang digelangan digenggean biasana ku anu boga mah duit minimal budak teh alus bajuna gitu tapi beda jeung Alia budak teh sanajan kulitna anu mulus itu jeung ieu tapi dah pakaianana anu katingali hararawuk we lalecek maklum iraha nyeusehanana atuh Danar baju urut kamari dipakekeun deui we aya sawareh anu menang nyeuseuh oge dah heueuh nepi ka imah teh capek barora tapi dah oh sok eta oge kan pedah teu hayu-hayuhan we lantaran memang Danar oge boga kasibukan anu lain capek gawe dina bangunan teh sapoe jeput teh Tegung Sirila hari tak datang daswa. Nah, terus datang nih weh kieu. Puguh geus tadi urang mah. Ara. Sugi-sugi geus ribut jeung pamajikan, Bu. Aya gitu pamajikan? Aya bakal datang gitu. Kemari. Nyahoan budak kemarin dirawat tuh loba omong tuh nyahoan dan kumaha tuh nya urang teh ari ini tah mah cerai da ulah geuningan urang teh nya sabalikna urang teh kudu lain tah cerai justru kudu ngaraketkeun tapi da ningali galagat kawas kitu mah urang asa teh tega rek kumaha tuh maneh saterusna urang geus kepikiran pugudas tapi ai pamajikan mah keukeuh ngajakeun cerai sanajan urang martahankeun oge jika mah urang bakal cerai jika mah nuturkeun kana kahayang pamajikan sanajan urang nahan-nahan oge tetep pamajikan mah bisa ditahan keukeuh bakal ngagugat cerai terus ka urang nya jalan terbaik mah anu kitu we meureun kumaha kahayangna ari kahayangna kawas kitu mah nya eueuh masalah geus bae tina naon tapi dah biasa mah awal akhir bakal karasaweun ku soranganna kumaha hianat kanu jadi salaki teh nya hianat kanu jadi salaki teh lamun salakina tukang judi tukang mabok tukang bangsat itu jeung ieu na meureunan sanajan dina hianatna oge moal gede-gede teuing dorakana meureun kitu nya wallahu alam eta mah urang teu bisa ieukeun tapi lamun si Alia hianat ka ente jalma nu sabar lain saya mujikeun ka ente sapa babaturan ente kapan tiba heula muji ka ente kana kasabaran ente kana itu jeung ieuna ibadah tara katingali tiba-tiba pamajikan kawas kitu nya awal lahir mah geus pasti bakal katingali lah lain ngadoakeun tapi memang biasana karma mah bisa berlaku Danar harita teu ngomong tengah ngeukeun tengah nya hayang mah Danar mah cek pikirna sararea ge salamet we sanajan nu ngalakukeun kitu jeung kieu oge salamet sagala dosana dihapunten ku Allah kitu cek pikiran Danar ku mulia-muliana teh Danar ret kasih dede sajroning Danar mawa anak kadinya teh teu kurang ku dahareun teu kurang ku duit cek paribasana nya saperak-perak mah nu digarawe ge sok mere duit aya 10.000 ieu cenah jang ieu budak targerade memang mere duit teh 5.000 tapi katarimana ku Danar mah justru duit 5.000 teh asa 500.000 duit 10.000 asa 1 juta
Danar oge cara dina narima duit di babaturan-babaturan teh nepi ka disuhun itu jeung ieuna. Nandakeun dibere ku babaturanna dibere ku deungeun teh danar narimakeun teh bener nepi kakeun anu merena oge hook ningali kalakuan danar kawas kitu. Daswa oge geus apaleun danar teh nginjem duit ka Pak Haji. Ya kasor teh Pak Haji we tukang rentenir ngan sok disebut Pak Haji walau alam haji beneran atau haji-hajian da loba nu kitu geuningan ayeuna mah loba nu kitu teh. Daswa jeung babaturanana anu pernah ngarobrol da barudak eta teh aya di antarana anu per bageur tu resep ka danar lantaran danar carekeun dina gaweana suhud itu jeung ieuna bubuhan danar pengalaman waktu ke SMA oge danar mah dina bangunan jadid ayeuna kana bangunan deui teh manehna teu ngarumas ngarti kana sagala itu jeung ieu bangunan samalah danar teh bisa diandalkeun dina bangunan teh lamun aya nanya itu jeung ieu teh padahal mah lain tukang danar teh tapi memang dina pagaweanana hebat sarua jeung tukang. Waktu beuki nyerelek kabeurang. Ainun geus biasa deui digantungkeun tibra we tekung silila aya mobil sedan anu eureun anu tetela eta teh mangrupakeun bos anu boga bangunan. Eta bos anu boga bangunan teh ngaranna Pahanun. Kabeneran kadina teh jeung Bu Heni anu jadi pamajikanana. Pahanun anu harita jurut turun tina mobil. Pagawe-pagawe silih bejaan yen aya Pahanun. Paharun teh kasebutkeun bos anu bijaksana bageur itu jeung ieuna loba jalma barudak anu digarawe ngarinjem duit ka Paharun. Teu boleh dibere jeung dibere we. Sedengkeun danar mah kakara nyaho yen eta teh begeningan bosna sabab danar encan lila digawena. Kakara sababaraha minggu gawe di dinya teh. Kitu oge ditawaran ku Daswa nu jadi babaturanna. Sedengkeun Taswa mah geus naon gawena teh. Geus pindah ka ditu, pindah ka dieu. Paharun teh kasebutkeun pemborong. Anu pagawena memang loba pisan dina bangunan teh. Eta teh pagawe teh dibagi-bagi, anu digawe di luar kota teh mah, anu di Bekasi, anu di Jakarta, anu di Tangerang. Paharun anu boga proyek kasup ayeuna nu dibage perusahaan sakitu gedena proyek anu sakitu gedena cek paribasana aya toko katukangna perumahan jelas moal beres ku sataun cek paribasana eta proyek teh ku gedena ku lobana imah oge kasebutkeun imah elit kasebut ukuran ge eta imah teh ukuran anu gede. Paharun jeung Bu Heni harita anu tarurun nyapa ka sakabeh karyawan anu keur gararawe. Kumaha Mang? Pak Haji cek anak buahna harita nyarebutan teh Pak Haji we ka Paharun teh. Harita nyampeurkeun ka Paharun. Terus salam nanti salam-salaman. Nu kabeneran kadinyana teh hampir rek ari istirahat di Paharun teh. Jadi lain waktuna gararawe. Pas Paharun kadinya langsung we narampeurkeun sabab besoknya Paharun masuk aya we ka leuwih jeung manehna boh rokok teh mah boh itu teh geus pada apal Paharun anu memang bagus. Daswa cenah aya nu anyar. Muhun Pak. Danar. Muhun Pak. Ya nepangkeun ya Pak Haji ya. Danar harita nyampeurkeun. Saterusna suntangan beri sasalaman. Atar pisan salaman beri suntangan. Nya kitu di ka Bu Heni. Paharun teh kurang leuwih umurna meureun mah jauh lah 40-an. Nya kitu di pamajikanana Bu Heni. Tapi Paharun teh salama kawin geus lila. Can pisan dikaroni anak, can dibere budak.
Pak Harun pok ngomong ke Danar. Tos sabaraha lami damel di dieu. Cek Pak Harun. Nembe 2 minggon panginten Pak. 2 minggu. Oh, sugan teh geus lila. Di bagus saha? Ku Daswa Pak. Tekung sirila harita. Kadenge hawar-hawar budak anu ceurik. Weni harita kerung. Suraya budak anu ceurik. Muhun pun maafun anak. Kunaon gawe mah budak geuningan? Cek Weni harita kerung. Danar anu tungkul. Bener itu budak Danar. Anak Danar itu nu ceurik teh. Di mana kitu? Itu Pak, digantungkeun dina tangkal buah. Astagfirullahaladzim. Pak Danar, kunaon geuningan damel teh nyanak ngurang kali? Kan teu meunang meureunnan ka hiji bahaya, kedua-duana kebul itu jeung ieuna meureunnan gede risikona, Pak. Cek Weni harita nyebutkeun teh Pak Danar. Danar anu tungkul weh. Punten Bu. Abdi bade ka ditu heula Pak. Oh nya Juk. Daswa sanggeus tuluy Danar harita nyampeurkeun. Pak Daswa, kunaon itu Pak Danar teh nyanak budak geuningan, nyanak urang kali kunaon? Panjang Bu cariosna. Cek Daswa harita. Kumaha ieu teh kitu? Danar teh nuju kacau sareng keluargana. Sareng istrina. Jantan istrina teh abur-aburan wae. Nya walau alam dicanak usaha nama gitu kan anu jelas mah. Tos teu peduli di ka anu jantan anakna nya teh namina teh Ainun eta teh barangkali. Oh, istri. Mohon Bu. Mana tuh ningali? Cek Bu Heni harita nu penasaran hayang ningali ka Ainun. Itu Bu di pangkar dina handapkeun tangkal buah. Ya Allah, mereka karunya anak keranan atuh duh. Dedeh teuing eta budak mani dibawa ke pagawean. Eta budak awewe dia nya pamajikanana nya mani kesel teuing ngadengin oge. Cek Bu Heni. Jadi Danar teh kasebutkeun keur kacau kitu meureun nya. Sumuhun Pak, ayeuna teh nuju proses pengintaran duka bade cerai duka kumaha. Ningali heula yuk. Nya ieu tuh. Bu Hanun atanapi Pak Harun jeung Ibu Heni dituturkeun ku Danar, atanapi dituturkeun ku Daswa. Harita ngoreleng sedengkeun pagawe nu lain didinya darariuk we bari ngararobol itu jeung ieuna ngarasa karunya oge ka Danar sebenarnya. Pagawe ge bisa ngarasakeun kumaha sedihna Danar. Pak Harun harita ningali Danar anu keur ngais. Eta budak cacakan baju anu logat raket ku adukan itu jeung ieuna. Lain Danar ge teu karunya, tapi da tadi kumaha? Budak anu ceurik mah tangtu we meureun. Danar keur kitu harita Bu Heni anu ngomong. Pak Danar? Mohon Bu, punten pisan Pak. Abdi teh kapaksa punten pisan abdi teh. Teu nanaon Pak Danar, teu nanaon. Pak Danar? Eta teh istri kan? Mohon Bu, punten pisan Bu. Abdi janten kaganggu pangintenan. Weni harita ngareretkeun jadi salakina. Cobi nih, di pangku abdi atuh. Cek Bu Heni harita. Wios Bu, wios. Dekedah. Cek Danar. Cobi ningali atuh. Bu Heni harita nyampeurkeun ka Danar. Nu saterusna mukakeun samping anu pake niungan kana beungeut lantaran sok sieun panaseun. Ya Allah. Pak. Mending Rizky, Pak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pak Harun harita ngahulang. Gara kaca katena. Sedengkeun Bu Heni
Hari tapek ngomong. Padanar. Bili bade damel. Wios atuh sanamina. Ainun bu. Wios atuh ku ibu we nya. Wios bu. Kedah wios dah sok digantung ke dia. Teu naon, aman pokokna sareng ibu. Aman nya? Teu naon. Ainun harita direbut tina pangkuan Danar. Kadi. Danar harita kutiba molohok weh. Rada salempang sok sieun dibebeutkeun meureun sok sieun kumaha. Lantaran kakara saumur-umur nu digawe mau budak orok ka pagawean komo bari jeung pagaweana teh dina bangunan. Aduh teuing. Ainun. Cek Bu Heni harita bari muntangan kana leungeun nu jadi salakina. Ting kunaon Bu Hainun atanapi Bu Heni. Ngarasanya ngarasa deudeuh. Nepikakeun ngecelakeun Cipanona. Ngabayangkeun nasibna ieu budak anu ngaran Ainun. Budak anu neuteub seukeut panona anu bersih bening. Sukuna harita nu najongan kana dadana si ibu seperti ilaharna we budak anu sok acung-acungan sukuna. Bari retahna ulah elel. Ya Allah. Pak. Padanar. Mun Bu. Padanar. Damal we sing tenang. Wios, Ainun ku ibunya. Tapi Bu, Wios. dan kebenaran Bapak jeung ieu namina Bu Heni, Bapak teh namina Pak Harun. Kebenaran Bapak jeung Bu Heni teh memang teu boga anak. Keun. Daripada Ainun di dieu bahaya lain naon. Ngaran-ngaran di bangunan. Aya batu meceleng, aya itu jeung ieuna. Percaya ka Bapak jeung Bu Heni. Budak saban poekeun diasuh ku Bu Heni. Ku Bapak, ku pamajikan Bapak. Nu kabeneran pamajikan Bapak teh memang resepeun pisan ka anak Danar. Padanar, teu naonnya. Tapi Bu, panginten Ibu asa karepotkeun pangintenan atuh abdi teh panginten piraku teuing nitip Ainun ka Ibu. Asa teh sopan kerahanan. Ih, teu naon. Ainun. Padanar sing tenang damel. Engke uihna biasanya anak Ainun ke bumi. Anu kebeneran. Ibu oge aya bumi teh sabaraha hiji nu kalerasan di buah batu ge bumi ibu. Engke anteur ku Padaswa kanggo nyanak Ainunnya. Danar hayang tengah ulang red keras. Nya geus sakitu mah tuh. Kayak dicokot ka ditu. Daripada nya sih sebenarnya mah di oge bahaya sebenarnya mah. Danar harita neuteub ka Pak Harun red neuteub ka Ibu Heni. Anu ngekeuweuk Ainun sedengkeun anu dikekeuweukna harita siga nu anteng nekaranan heueuh na beureun sono kana jadi indung teh. Asana teh beureun Bu Heni teh indungna we keur Ainun. Karunya ka Ainun, ayo turang weh. Nya yuk dan gitunya. Engke diantar we ka imah Bapak di itunya di buah batu. Nah, eta lah Padaswa apaleun. Tapi Ibu teu ngarepotkeun. Henteu pisan Bu. Komo ieu Ainun mah digelis kieu. Aduh ya Allah. Udah teuing Ainun. Mana tuh salin-salina?
Cek Bu Heni harita anu nanyakeun salin-salin. Danar harita nyokot salin anu digantungkeun dina tangkal buah. Leungeunna gegemeueun asa kumaha nitipkeun anakna ka dudunganana. Tapi lain ngahaja justru dudunganana nu resepkeun. Resep nakaranan hitung-hitung pamancing meureun cek pikirna kitu. Asa kesempetan we ngurus anak anu ngaran Ainun dina waktu harita. Antukna Pak Harun jeung Bu Heni anu ngaraleos sanggeus ngomong ka Danar panjang lebar. Danar oge harita teu loba omong, da geus puguh nyaho moal bahaya meureun dudunganana eta mah. Lain batur sanajan anyar pinangis ceuk paribasana. Tapi memang eta teh lain batur da eta dudunganana nu tanggung jawab tangtuna. Katurug-turug daswa anu ngobrolan ka Danar keun antepkeun. Memang bener cenah di dieu oge da bahaya ngaran-ngaran budak leutik dipentrangkeun sapopoe nya ge teu kapanasan dari handapkeun tangkal ieu. Hawa di luar mah beda jeung di jero kitu. Antukna Danar ge pasrah we sanajan hatena rada gegebegan lantaran pajauh jeung nu jadi anak. Ingat teh sajroning gawe. Waktu beuki nyerelek ka sore. Kira-kira jam 3:30 Danar harita geus ngalaksanakeun salat asar. Ngadoa kana Maha Kawasa supaya anakna disalametkeun, anakna disehatkeun we intina mah itu jeung ieuna sing gede rezeki jeung milikna moal jauh ngadoa teh ka dinya. Sedengkeun Pak Harun jeung Ibu Heni anu tadi rek ngontrol perusahaan, rek ngontrol proyek na teu tulus. Lantaran Ibu Heni anu ngajak balik mawa Ainun ka imahna. Sajroning dina mobil Bu Heni harita baceo we bari ngayun-ngayun jadi anakna. Sedengkeun Pak Harun harita ningali bunga. Anu Bu Heni biasana sok amek-amekan itu jeung ieuna lantaran teuing kumaha. Ngaran-ngaran teu boga anak mah kadang-kadang stres, sok sieun itu, sok sieun kieu. Kadang-kadang Bu Heni sok cerik sorangan di kamar. Lantaran geus uubar itu jeung ieuna ka konsultasi ka dokter oge tetep Bu Ainun can dibere anak. Kawin anu sakitu lilana. Ayeuna masih kene can dibere anak. Padahal umur manehna teh kalah ka geus kepala 4. Nu antukna Bu Heni jeung Pak Harun nepi ka imahna. Imah 2 lantai. Imah anu gede. Bu Heni teh sebenarnya jeung Pak Harun teh loba imahna teh. Gumantung di mana gawena. Lamun proyek anu gede daerah dieu pasti boga imah daerah dieu. Lamun anu gedena belah ditu pasti nu gedena belah ditu. Contoh proyek nu di Bandung ayeuna anu digawean ku Danar jeung sabalad-baladna. Kasebutkeun proyek nominal gede dina duitna oge. Pak Harun teh memang boga imah di dinya. Meuli ngahaja imah di dinya ratusan juta. Lantaran imah mah ceuk Pak Harun moal rugi lantaran aset. Bila mana teu betah mah bisa dijual kitu ceuk Pak Harun. Mobil harita eureun panto anu mugakeun satpam anu mugakeun panto langsung singgap. Pembantu ningali dununganana harita ngangais orok. Bengong. Ya Allah Ibu. Eta teh murang kali 1. Nya murang kali ya. Ambi atuh Bi. Cek Bu Heni harita bari imut. Piraku. Cek pembantu deui bego. Geus nya dununganna teh boga anak make jeung piraku. Entos, dicana ku api berarti murang kali ambi. Cek Bu Heni harita. Budak dibawa ke kamarna. Sedengkeun Pak Harun makur ti baseuri we imut ka gerenyo ningali tingkahna jadi pamajikanana. Mau ngeuweuk budak mung lesot mung ku batur deh eta budak. Budak ngompol cek paribasana diurus ku sorangan di dieu huapan ku sorangan sanajan aya pembantu oge. Teu meunang ku batur. Anu nandakeun Bu Heni teh bener-bener nyaah ka Ainun anu memang notabene budak anu lucu jeung geulis.
Sapoe harita Bu Heni anu ngurus Ainun. Danar sanggeus jam 4:30 geus rek baralik. Ngaleos Danar kana hanapeun tangkal buah. Astagfirullahaladzim. Danar ningali kana tangkal buah eueuh Ainun. Manehna teu sadar yen Ainun teh geus dibawa ku Bu Heni. Dan cek Daswa. Das Ainun. Ari kamu. Apaan Ainun dibawa ku Bu Heni? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh, cek Danar anu langsung harita teku. Lantaran bakat ning kureuwas hatena ngageter tur ngadaeg-daeg awakna oge lantaran ningali tangkal buah anu kosong eueuh Ainunan. Kakara sadar yen Ainun teh tadi memang dibawa. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Aduh, ngeurewas dan Das. Ayeuna urang ka ditu yuk, urang teh. Danar harita anu init. Dua motor ngabring ka ditu, nu hiji dudurututan, anu hiji mah motor metik we, nu zaman kiwari nu halus. Motor Daswa mah nya sih nganyuk. Da jarang anu kes mah nganyuk, ayeuna mah tong protes nganyuk. Heuleut setengah jam oge henteu da memang di buah batu. Danar geus nepi deui ka tempat anu dituju. Hiji mah dua lantai anu katingalina agreng tur mewah. Jeung gede teh mah. Motor harita diasupkeun. Satpam anu geus apaleun deui nyatana ka Daswa. Sedengkeun motor Danar mah harita teu dihurungkeun, ditungtun we, ngara rumasa motorna dudurututan sieun ngagandengkeun anu boga imah. Assalamualaikum, cek Daswa harita. Waalaikumsalam. Katingali tur kadenge si bibi ti jero harita ngagorogo. Tukang serila kolotrak brai pantomuka. Bi, ari si ibuna. Oh, si Buna aya ke sakada petunya. Sok calik heula. Si bibi harita nita dieu ka Daswa di ruang tamu. Sedengkeun Pak Harun harita ningali si bibi nu lumpat kabeneran Pak Harun tos di kamarna. Kunaon bi aya saha bi? Oh, itu aya aya Jang Daswa. Oh, jeung Danar. Danar saha Pak? Tan nu babaturan duaan ka dina. Nuhun duaan. Juga tuh. Harita Pak Harun nyamperkeun ka ruang tamu. Kek Pak Harun dieu. Pok Danar harita ngomong ke Pak Harun. Pak, punten bari nyanak Ainun puguh teh. Duh, punten pisan tos ngarepotkeun. Henteu, puguh justru sabalikna. Ayana Ainun di dieu teh keur Bapak jadi tenang. Ibu Heni pemajikan Bapak. Mani sagalana hayang kumanehanana. Dimimiti ngisingna ngompolna ngahuapanana. Ngamandianana ulah ku batur hayang kumanehanana we. Duh. Kacida pisan ngagangguna teu painten Pak. Nyanteu da kahayangna. Keun tenang. Sedengkeun Bu Heni anu memang dibejaan ku si bibi harita Norojo. Bari ngangais Ainun. Pak Danar. Ainun bade di sana. Mohon Bu. Tanggung saya Pak Danarna atuh nu bobo di dieu atuh. Ibu kangen pisan ka Ainun teh. Cik Bu Heni harita bari cepanonan. Pak Harun anu neuteup kana pemajikanana. Bu. Karunya Danar meureunan. Tapi Pak. Geus. Keun isuk oge meurna dibawa deui ku Danar lain. Danar anu tungkul harita. Daswa oge anu teu loba omong harita. Pak Danar. Emang Pak Danar pemina di mana? Abdi mah di daerah leuwih panjang, Bu. Caket geningan. Nyontos satu Ainun mah di dieu we nya. Tapi Bu, Kalaresan Ainun oge tos dipangmeserkeun anggoan itu jeung ieuna pokona mah.
Ainun sehat weh tuh tingali. Bu Heni harita bari ningalikeun Ainun anu memang pakaianana sagala rupana geus dirobah. Tangtuna dina susuna oge lain susu minak jinggo deui beuneunan. Susuna ge memang susu jelema beunghar mah beda. Daswa harita pok ngomong, nya geus atuh dan da si ibu oge meureunan nyaheun kara nyaheun meureun ka Ainun. Nya cek bapa mah kieu we dan lantaran Ainun hese dipisahkeun jeung Bu Heni lain hartuna pemajikan bapa ngaku-ngaku ka Ainun. Memang Bu Heni memang resepkeun ka Ainun. Salahna mun danar komo ayeuna keur kasebutkeun hitung-hitung nyingkahan panyakit weh. Kumaha lamun danar di dieu we heula. Danar ngareret harita kadas. Geus teu kudu dipikiran. Cek saya mah mending kana geus di dieu heula. Kinten-kinten Pak, tumeureun abdi sareng Ainun ngarepotkeun atuh pami abdi dieu. Henteu, teu ngarepotkeun. Teu nanaon. Justru Bapak ngarasa bungah lamun danar di dieu mah hartina Ainun oge bisa babarengan terus jeung Ibu Heni, pamajikan Bapak. Anggap we meureunan. Bapak jeung Bu Heni teh nganggap keluarga we meureun geus kadanar. Daswa harita barang ngadenge ucap-ucapanana Pak Harun jeung Bu Heni ungut-ungutan. Kacida pisan bungahna keur Daswa lantaran teu salah mawa danar ka dinya. Tapi geus ulah dipikiran. Kamar di dieu ge garde. Sabab Ainun karunya lamun sek nepikakeun. Lain Bapak ngahinakeun ka danar. Ai danar geus masih kene aya keluarga. Kalarasan abdi tos teu gaduh keluarga Pak. Terus imah kalarasan oge rorompok anu di anggo ku abdi teh kasebetkeun warisan Pak awan alit-alit jeung awan oge. Oh jadi teu ngontrak. Henteu Pak. Pamajikan aya di imah. Ya kadang buih kadang henteu Pak. Ka mana cenah teteh? Abdi teu terang ka mana. Pernah ditaros urang teh. Ya ditaros mas setiap pernah oge ditaros. Di mana tapi da jawabanana kalah ka ngamuk jeung ngamek we. Astagfirullahaladzim. Benar-benarnya awewe hayang neangan naon atuh cenah. Moal mamangih lalaki model kieu jiga nama. Yang geus we ti mimiti ayeuna mah danan tong ka ditu tong mulang. Nyarek mulang mah ka ditu mulang we. Kantong mawa Ainun, Ainun mah di dieu we ditahan bae. Anggap we ku bapa ieu Ainun teh anak bapa meureunan. Tawa incu bapa kitu teh naon. Sabab ngingetkeun danar oge masih kene ngora atuh. Aya 25 tahun. 23 painten Pak. Tuh 23 mah tuh masih kene budak ningan. Geus di dieu geus. Padaswa. Geun we danar mah di dieu. Ulang nginget-nginget itu jeung ieuna. Isuk-isuk gawe ini ti dieu budak mah keun teu kudu dibawa teu kudu itu jeung ieu. Tanggung jawab Bapak nu ngurus itu jeung ieuna. Danar teu bisa kumaha deui. Daswa mah geus puguh bungaheun. Ningali babaturanana di aku ku Pak Harun gara-gara Ainun tangtu. Yang geus atuh dan ayeuna geus teu kudu loba pikiran itu jeung ieuna. Muka beneran si Bapak oge nyaheun ka Ainun oge hibuna tangtu meureun bunya. Yang geus atuh danarna jadi bapakna. Nya wayahna we lamun nya mah danar mu pajauh jeung budak geus we sare di dieu.
kumaha cuk si bapak si Pak Haji nya kitu bener-bener sakinten-kinten abdi teu ngarepotkeun masareng Ainun abdi insyaallah we panginten ngiring Pak di dieu syukur alhamdulillah keun bae tenan cuk Bu tunulkeun atuh kamarna harita Bu Heni cengkat budak menit lesot harita Ainun oge harita katingali teu peureum dina Aisan Bu Heni mani nyaman nakaranan jiga Hayang danan ayo. cek Bu Heni harita sajroning leumpang Danar. Geus tong asa-asa. Pokona mah Danar di dia dianggap keluarga, nya. Ulah ngarumas ulah itu jeung ieuna. Kebenaran bapak jeung ibu geus teu boga anak, ante teu boga anak. Kahayang mah ibu jeung anak jeung bapak teh hayang boga anak tapi geus kolot kieu mah. Asa jararaeuh teuing tapi da duka ya Allah mah pan Maha Kuasa meureunna nu kebenaran aya Ainun. Asa anak ibu we jeung bapak meureunna nya teu nanaon kan? sami teu kahabotan mah kanggo abdi mah nya bunga we Bu Nya henteu ibu ge mah takog kita. Geus tah di kamar ieu nya. aduh Bu teu mewah teuing ieu kamar akong abdi Pan cek ibu oge Danar teh dianggap keluarga. Geus tong mau kepikiran itu jeung ieuna nya. Sok timimiti ayeuna Danar bawaan pakaian itu jeung ieuna ka dieu. tapi kan abdi masih kena proses Nya gampang itu jeung ieuna mah hitung-hitung nyingkahan heula kumaha rek berubah tawan teu na tawakalana mah weubeuh. Kitu kan? Danar nu antukna ti dipoe harita diampihan kuno jadi dununganana nyaeta Pak Harun jeung Ibu Heni Danar kacida pisan bersyukurna ka Nu Maha Agung kalau subhanahu wa ta'ala teu sia-sia manehna ngadoa cek paribasana menada mementa rizki mementa kahilasan ti jalma-jalma rezeki anu halal kahilasan ti jalma anu memang supaya ulah mandang sebelah mata ka dirina teh ayeuna kajabanan cukang lantaran Ainun si bayi mungil anu memang dipikaresep ku Bu Heni anu jadi dununganana nu kabeneran pas pisan teh Bu Heni jeung Pak Harun teh memang geus kawin kurang leuwih 20 tahun teh masih keneh can boga anak anu hartina geus sakitu mah beureun teuing harapan boga anak oge geus musnah jigana ti waktu ka waktu Danar anu tara balik ka imahna jadi pertanyaan oge keur Alia dina hiji waktu Alia balik ka imahna Danar teu balik Si Danar kunaon make jeung teu balik segala rupanya di mana si Danar teh deui? Dasar si kasebelan. cek Alia harita lain hariwang eta kumaha kalah ka atoh Danar teu balik Alia ningali salakina jam 8 eueuh wae peuting nu antukna Alia nelpon we kana jadi salah kabogohna nyaeta Toyo dina telepon eusina tangtu Alia minta dijemput ku Toyo ge teu hararese bubuhan Toyo teh bogoh ti baheula kana Alia nu antukna Toyo oge harita ngajemput sanajan loba warga anu nyaksian keur Alia sabodo amat teu mikirkeun warga itu jeung ieuna ini we dibawa ku Toyo Danar eueuh teh Alia oge harita ngiles sugan boga perasaan hariwang kada jadi anak bubuhan anu dibawa ku Danar teh anak manehanana duaan teu keur Alia mah saeutik oge eueuh rasa hariwang eueung sieun kitu sieun kieu sieun gering kana jadi anakna sieun manggih musibah eueuh keur Alia lempeng we jongjon bobogohan jeung Toyo guyer terus-terusan sabulan anu geus kaliwat Danar anu kadang-kadang mulang kadang-kadang henteu tapi tetep Alia Ainun mah memang teu dibawa sanajan Danar harita mulang ge teu sare di imahna kur ngontrol we aya Alia tawa
salama sabulan teh Alia teu pernah papanggih di beungeutna. Dina hiji waktu Danar mulang pas sore. Dibantur anu tadi bawa ku Daswa. Danar anu memang tadi rek sakedeung. Tapi Danar ngarasa heran sabab ujug-ujug aya surat mangrupakeun surat panggilan di KUA. Di pengadilan agama nyata pernyataannya tanah Alia anu ngajukeun surat cerai teh. Kacida kagetna ke Danar sababnya sanajan nyaho ge manehanana tapi tetep we ningali kenyataan kitu mah kaget ke Danar. Pok Danar harita ngomong ka Daswa. Daswa. Tetela. Orang dipanggil ka kau ada panggilan ka ieu. Panggil sidang ya. Nyanggeus we datangan Das, rek kumaha-kumaha oge keun we. Sapasrahkeun we. Rek kumaha-kumaha ge. Da kitu wae mah bener sing kumaha oge. Lain urang ngosok-ngosok kudu cerai tapi kan ningali situasina kawas kieu mah bener. Nyanggeus we. Manehna nu ngajukeun cerai, manehna nu itukeun berarti manehna tanggung jawab sakala rupan. Datang we geus. Lamun hakim nanya itu jeung ieuna, geus we ngomong we kitu geus we. Teu kudu loba omong ieu jeung ieuna. Meh tereh. Daswa pembatahan. Danar jeung Daswa nu antukna harita balik deui. Danar anu naon ngaranna teh anu dibonceng ku Daswa. Sabab ameh tereh cenah lamun duaan kadinya masuk ieu kabeneran Danar oge anu teh Daswa ge kabeneran urang buah batu jadi sajalur we gitu. Pikeun ka imahna teh. Sanggeus nepi ka imahna nyatana ka imahna Pak Harun. Pak Harun nu katampak ketumpang kaki we bari maca koran. Ningali Danar nu datang. Di mana Dan? Kuwi di lebih panjang Pak. Aya pamajikan. Pugu ge kur aya ieu hungkul Pak. Cek Danar ngabejakeun terus mikeun eta kanu jadi bapak angkatna we anggap Pak Harun. Astagfirullahaladzim. Datangan we Dan. Geus datang dira ieu geuning ieu poe Kemisnya. Mohon Pak. Geus datangan kali itu jeung bapak we. Geus we. Moal bener sing kumaha ge mun geus kieu mah. Ek mertahankeun kumaha, ek mertahankeun naon. Lain kaduanya kana jadi anak geuning ieu. Ditinggalkeun sabulan kurang aya sabulan. Sasasi Pak. Bener-bener awewe rek neangan naon cenah ieu. Salaki sakitu bageurna kawas kieu ditinggalkeun. Geus aya nu fokus Danar kana gawe itu jeung ieuna. Kan jika nama Danar ke kudu bae nama gawe teh bantuan bapak we lah di kantornya ulah di lapangan. Danar lulusan di mana? Lulusan abdi kuliah Pak. Oh, Danar teh berarti sarjana meureunnan. Mohon Pak. Nah, make jeung kana bangunan atuh. Da, eta nu katampinan tos we. Henteu neangan nu lain. Abdi teh sanes hoyong Pak neangan anu sanes teman nya kahalangan panginten ku modal jalan abdi teh Pak. Oh, kitu nya, nya geus atuh kitu malah. Aya timiti ayeuna mah ke Senen Danar mulai milu jeung bapaknya. Emang ya geus teu kudu loba wong milu jeung bapak mulainya. Mun Pak. Danar harita ngagugu we ka Pak Harun. Ibu Heni anu ngukut anakna Danar. Beuki dieu teh beukinya wae. Sabulan 2 bulan Danar harita di imahna
Pak Harun Danar anu katingali lingsig itu jeung ieuna. Perceraian Danar jeung Alia kakocapkeun geus lulus. Alia geus jadi rana, Danar geus jadi duda. Disebutkeun itu jeung ieuna mah nya. Kakocapkeun mah geus cerai we. Danar oge ayeuna cicing di imah Pak Harun teh geus aya kana 2 bulanna leuwih. Danar salama ieu teu pernah ditelepon ku Alia nanyakeun nu jadi anakna Ainun. Ainun oge atanapi nonte Alia oge anu cicing deui di imahna. Danar sering balik marsian nu jadi imah nu nonte imahna kasebutkeun warisan dah kajian kumaha oge tetep we diurus sanajan manehna ayeuna cicing di imahna Pak Harun. Anger we ari balik mah da tetep ka imahna nya leuwih panjang. Sedangkan Alia anu cicing deui jeung nu jadi indungna. Indungna Alia Palilo jeung Bu Erna. Jelas. Ngarasa kesel